Pangini di kamisieun. Sieun. Tok tok itu nama ayahnya di bumper. Udah, iya tayang teh cigana geus tahun baru tanggal hijinya, ieu tayang pas tanggal hiji. Urang balik jaga peuting aya ieu ti tanggal lembur anya. Tapi da peuting mah teu pati rame soalna kan teu meunang aya perayaan teh nya, teu meunang aya kembang api, jadi cek urang mah mending kitulah satuluyna anjing tong aya kembang api soalna mah karunya jurig-jurig jadi anu peuting kagandengan anjing. Ya. Berisik anjing cenah cek jurig teh aing kira ngagangguna cenah nya. Kitu we bodak lah. Kamis aya naon teuing urang ge teu apal suganlah tong sararem teuing nya anjir. Urang play video anu mimiti. Ces Da ieu dukun ieu cek. Anjing goblok. Kelah anjing teh naon euy. Ieu teh dukunnya. Dukunnya. Kalah anjir. Wah, cih. Ieu cigana lain serangan-serangan teuing ti jurig anjir ieu mah emang anu ieu na we cigana mah pasien anu gagal anjing maksudnya. Cek si dukun titah kitu engke bakal kieu akhirna teu kitu cenah anjing jadi amek cigana mah ieu mah cigana pasien anu gagal anjing jadi amek ka si dukun Ieu di mes tentara naon jam 2 peuting siana eta nya. Kela. Oh itu anjing. Gerak anjing eta bantah gerak Kela tuh gerak anjir. Ieu mah urang mah positifna we nya bisa wae teteh beurit asup nya. Beurit anjing bisa asup soalnya urang pernah ngalaman ciga kitu Nah cak teh lain di bantal sih urang mah di nu baju anjing kan tumpukan baju si beurit teh kemungkinan ieu mah beurit anjing Pak jadinya mah anjing aya ku musuh teh sieun aya ku bantal nu gerak sieun anjing ngecing anjing Pak bapak teh tentara anjing diajar kudu kuatan kudu gede kawani Pak mah urang we satpam anjing gede kawani Pak nu kieu mah anjing nya gelut ku aing mah anjing ieu naon ieu ieu cenah ya wewe gombel tah urang request bener ka admin urang request bosan anjing kunti jeung tuyul wae cik ceng teh teu wewe gombel urang bahas ceng bener ya wewe gombel ya oke anjing wewe gombel teh tapi jika maunya anjing kalah anjing oke eta susu eta tanya susu anjing susuna gede sekolot berarti bener mana anjing tangkalna eta teh tapi cai ngebeungeutna lalaki susuan anjing cai waria ieu mah anu disuntik maotna teh disuntik teh dengan kaburu maot anjing suntik naon si teh silikon naon anjing sudah beungeut teh cigi lalaki anjing teh susu we rayutnya gede anjing cai wadul ieu mah anjing tapi urang geus di alun-alun mah asa eueuh wewe gombel di alun-alun Bandung nya teu mata urang karek nempo nu kieu anjing wewe gombel teh nya urang mah aya babaturan andi gondel tapi lain wewe gombel Nel calager lemur Nel. Nah, ieu naon ieu anjing. Dia nyanyi biar berani tapi da kudu kitu cak aing mun ka tempat-tempat sepi. Anjing goblok aing ngeurewas anjing. Anjing ngeurewas naon nya ieu Suster ngesot kitu da soalna dihanap eta kitu cuk urang ge lamun saya maneh ka tempat sepi, ka tempat anu kesana angker tong jempe anjing nyanaon we disada lah anjing sada teh nyanyian tong ngomong sorangan we anjing tapi ketang kieu anjing geus ngomong sorangan enggak dising-singeunan ieu naon ieu ieu dirawa ieu mah ieu kelah anjing ieu Swamting anjing ieu mah lagi santai kawan ieu mah Swamting maneh mun angkatan 80 pasti apal film Swamting di RCTI anjing keluar teh Tirawa anjing ngan poho urang carita teh si Swamting teh naon nya ngan poho mah keluar Tirawa we teh ciga kieu ciga si Grandong anjing heuh eta mah Swamting anjing maneh mun pona sok di googling we anjing Swamting naon tah ieu Tirawa anjing film baheula mah film di RCTI anjing ieu basket peuting-peuting anjing naon ieu bolana teh
ngaco. Woi goblok anjing. Jing aing reuwas sugan aing teh bolana dek dialungkeun deui anjing goblok teh anjing. Reuwas anjing hampura ieu gitu kameramen reuwaseun anjing. Tuh jujur Lis masih sok banget buat upload ini. Cik anjing. Saha ieu anjing. Aing kan tong ada reuwas anjing ieu. Kayak ada yang ngikutin gue. Hah, kenapa sih? Gak tau. Oh itu aya pocong. Gue udah biasa lewat gang sini. Pocong. Ya, lari ya, lari ya, lari ya. Ya, lari, sumpah lari. Sumpah. Wah tah ieu udag ieu pocong euy, resep ieu anjing. Eta halus pocong euy anjing halus. Tak, oh eta loba tanggal cau da cenah mah cenahnya ieu mah cicingnya di tanggal cau. Kayak ada yang ngikutin gue. Hah, kenapa sih? Oh nya tuh. Sumpah gue udah biasa. Nya tambah sukuna teh Italian pocong teh. Tuh leumpang anjing teh acok-acokan anjing eta mah. Pocong ngeprank eta mah anjing. Lain barudak eta mah lain pocong asli. Iya aneh lah nya perempuan tersenyum. Teu aneh sebenarnya mah anjing mayat anu. Oke lah. Iya mah jika aya banget di program di Trans mun teu salah mah nu hayang tarobat dengan dicobaan daskeun kana kuburan cigana ieu mah keur syuting ieu mah. Lain anjing lain mayat teh mah hirup keneh kade anjing sia masih jadi mayat asli anjing. Si ancang-ancang bisa ada rewas anjing goblok ya naon ye kalah badak tah bu ka dieu bu cek salaknya teh tinggal naik tu pabalatak cek di WC aduh kalah anjing naon ye ya nu ceurik can di WC Siapa? Kang? tah urang sok kadang bingungnya euy nu ceurik-ceurik teh aing kudu ancang-ancang anjing bisa rewas onte wah ceurik cenah beda kita ngai WC mah tempat najin cenah tempat najin Ini masuk kamar. Apa Ji? Kayak mama cuma didengar suara ketawa aku nangis. Tapi iya mas ya Ini mah amun suara-suara kieu mah emang ngase diungkapkeun nya tapi da main game. rata-rata maksudnya kieu sebentar iya. amun nempokeun mah da jarang 10 ya menit ngan ditanggung campur malah ngaganggu dimasuk suara unggul mah final. teuseun anjeun da moal nempokeun moal anjing eta mun anu ngajirib nya cik urang mah eta lain juri asli nu ngajirib-jirib kitu mah Iya. cik di CCTV dipantau cenah mana anjing. Inilah yang aku sering ceritakan. Istriku tuh sering digangguin, dia sering dengar ketawa, nangis. Ayo cuk urang mah mun saukur suara unggul mah tong aku sieun yakin bu yang dari kantor itu asal datang ke sini teu nih. ngajirib. Ini aku lagi mantau dia. Oh, Dia sih. barusan bilang ada dengar ketawa, nangis. Anjing gitu mah euy. Aku lagi mantau dia. Hese lah bisa sekalian diterangkeun nya main urang game ge kurang paham anjing mun masalah sorak-sorak kitu mah euy. Tuh, simpen Soalnya teu kabuktian anjing teu kabuktian aya ieuna aya fisikna gitu. Anjing kudu ka krip panalewu anjing mah nanya-nanya euy. Da anjing da ki Joko Bodong geus maot anjing prina lewu anjing. Kelah urang nyobaan kontaknya da urang aya kontak nama anjing. Di nu IG teh gitu. Di bodak anjing teu rame lilat teuing videona teh mah. Cik anjing penampakan perawat tanpa kepala. Cik nu mana Penampakan anjing ini geulis tak kieu sengaja anjing perawat terekam mah. di saat seorang dokter wanita ini tengah iseng membuat video. Coba kalian Dia perhatikan. merenya. Cek urang mah eta mah lain jelema. Men lain anjing lain jelema eta mah cek urang mah manekin anu di bakean baju perawatnya. Eta mah ieu mah konten anjir. Tidak lain Awalnya makhluk wanita hidup ini lain teman. menyadari ada yang aneh dalam video. Mana sieun ge teu panik teu sieun lamunnya bener mah pasti sieun anjing si tetehna ge. Waduh anjing teh tong incinan kitu sia bisi aya nyaan aing. Ieu rek salat cenah nya. Aya mah ibadah ge kudu di. Oh itu aya bayangan. Da ieu mah mushola atuh ieu mah. Aya mah ibadah ge kudu di filmnya euy. Kalah.
Man, oh anjing. Nah anjing sih itu mah. Aya rewasna tapi teu pol euy mah kagok anjing sih. Nyeun konten ngareureusna kagok anjing urang mah nya. Tang korak ieu. Ieu nu maot keur nyolatkeun nya. Naon cenah anjing bete. Kucing. Wah anjing kucing. Hirup anjing. Itu ada cenah ieu mah binatang sok apal euy. Boa eta teh emang mati surinya. Boa gitu, boa mati suri. Jadi si binatang mah nya sasatoan mah cenah apal. Maksudnya aya ngaranna ge satonya urang teu apal, maksudnya nalurina kumaha. Meureun ieu si ucing ieu apa eta jelema teh mayit teh can maot meureun euy. Matak disampeurkeun terus hudang weh. Ah, nu kitu mah kuna euy. Bi ustadna bejeng sarieun nya. Nih ciga teu apal agama wae. Curang kuna begitu-gitu sampeurkeun anjing tad. Anjing tad. Amuratan. Momen isisah gerebek suami tah ieu leuwih serem teh jurig ieu mah. Ieu mah leuwih serem teh jurig anjing tinggal itu. Jurigna ge bungkeulekan ieu mah anjing. Kayaknya lah anjing nu kieu juga asup kanu Kamis misteri anjing aing bingung ieu. Nya sih serem mah serem anjing ieu teh da kapanggih selingkuhnya. Ah anjing ieu anting wewe gomel ting kunti nu laribut teh euy. Bingung anjing urang euy. Nah nu kieu diasup we kana Kamis misteri anjing aing mah. Bingung urang. Tapi bae bodaknya mungkin eta emang seremnya anjing cek si eta mah mungkin cek admin urang eta leuwih serem. Bawa main ngalaman gitu. Kita bodak lah. Ieu Kamis poe mimiti di 2026 nya. Tong poho like, subscribe jeung komen euy ramekeun komen euy anjing urang ngerah teu tiiseun anjing teu keung teuing urang anjing mun loba nu komen urang pasti leuwih semangat deui kontennya bodak. Pangedi di Kamis minggu hareup di Kamis yeun. Yeun.